Ayo Kang, angkat Kang. Si Gana kuncina ketinggalan di lebat nyi. Kan wongi nyai nu nyimpen di lebat. Oh, mohon Kang, antasannya. Mohon Kang, ketinggalan di lebat. Kunaon akang teu percaya kan Nyai? Lain teu percaya nyi. Maksud akang mah kapalang nyai kalebat langsung alah gini kalau ambek. Jadi makan teu. Wah. Atuh kan ku akang nu nyanakna. Kan wengi nyai nu nyimpen agen. Kumaha atuh geunang teu kapendak? Kalau atuh antasan. Mana? Yuk. Penting ku Nyai ditenen didinya. Jadi lalakung nu gede ambek. Gawe naon ini pecetan pagernya? Iya Kang, Nyai teh ngesian pulsa majasena kudu tekan pagar. Lain pagar nu kieu. Pagar dina HP klik pagar. Bodona meni abong. Iya ge pagar Kang. Kang, ari kawin sirihna digerus apa digeprek Kang? Digayem. Oh, berarti lamun ijab kabul teh bari ngagayem sirihnya. Aing gua pamajikan pinter-pinter teuing. Heeh, digayem. Kadar nanyakeun Kang ulah ambek geura. Bonten bae. Iya masak. Satarik-tarikna maneh ngudag rejeki, ari lain bagian maneh mah moal jadi rejeki maneh. Santai baraya. Gunung moal lumpat di udag. Nu penting urang daek usaha. Ulah siga si Akang molor bae. Mata. Cek si Akang ge lamun diajar motor narik gasna kudu lalaunan. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Nambut 500. Halo? Ngeunah bae nginjem duit ka salaki batur. Bang Emok tuh balatak keneh. Ngeunah bae. Awas lamun diinjeman. Halo mah, si Nyai. Kang. Ya, bedi tuh. Kang, cenah aya kecelakaan, Kang. Di mana nyi? Tuh di jalan raya, mobil teh tikusruk, Kang. Kumaha di cenah? Mobilna oleng. Kalat naon gini bisa oleng? Kapan supirna lalai, Kang? Oh, palingannya nyari lalai mah bukan sing bener gitu ulah sok nyupir mah sing serius. Ya, barina ogenan menyalalai bisa nyupir, Kang. Ih, maksud dari supir nama jelema, ngan supirna lalai eta mah. Ih, kumaha di Akang? Heuh, supirna lalai. Lalai tapi lalai jelema eta mah. Lain jelema, Kang, lalai. Maksudna jelema eta teh lalai nyupiranana. Jadi maksudnya kumaha? Sapotong-sapotong gitu kaluhur lalai ka handap jelema? Kumaha sih ngajelaskeunana? Lalai jelema eta teh supirna lalai. Teu fokus atuh teu fokus. Lalai teh. Lah, teu bener bae Akang mah kalah nambah puyeng. Mun lalai-lalai mah jelema-jelema. Aing
Kumaha jelaskeun anak. Teu paham. Sok jelaskeun si Nyai. Siang pemirsa, kabar gembira, pemerintah akan memberikan bantuan subsidi untuk laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu. Untuk laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu, akan mendapatkan subsidi sebesar 5 juta tiap bulannya dari pemerintah. Ikut tanggapan dari pemerintah dan masyarakat, apakah mereka setuju? Awas, toko sih. Kumaha di Nye? Ih, tadi kan punyai. Kayak harga diri lalaki, harga diri akang kemana? Era ku batur. Awas. Kumaha di Nye? Nye, hampura akang. Ada boga salah mah. Ya, akang mah segala bener, can pernah salah. Nyai nu salah mah Kang. Akang mah bener. Akang mah kepala rumah tangga anu bener. Nyai nu salah mah. Tong serang mentah hampura. Mangga Kang, kupina Kang. Makasih sayang. Balikan deh Kang. Ya Kang, kupina. Makasih sayang. Kenal Nye? Akang mending sebel Kang, tara nyebut sayang ka Nyai. Kang, Nyai pamit ke warungnya. Arek balanja bubutuh dapur sabulanan. Yuk. Ayo Kang. Ayo. Kang, Nah, nih Nye. nempo dompetnya itu Kang. Artinya, tinggalan di kamar. Oh. Kang. Kaning aya duitan deh. Sana duit kan nih? 500.000 Kang. Lah, ke batu neangan deui. Iya, ayo 200 jong. Ek mangkat mah. Oh, Masih sakit tuh, Len? nuhun Kangnya. Jong. Mata nih gua. Mata nih gua, Pak. Manawi aya kaperyogian naon Kang? Biasa akang lamun miwarang. Biasa Kang, bade miwarang naon ka Nyai? Punten pangandakeun gelas. Oh, mohon Kang. Mangga Kang gelasna Kang. Biasa miwarang deui. Biasa Kang. Punten pangandakeun sendok. Mangga Kang. Nyanggakeun sendokna Kang. Atur nuhun. Biasa miwarang deui. Biasa kacida Kang, manawi bade miwarang naon deui? Punten pangandakeun termos. Mohon Kang. Mangga termosna Kang. Nyanggakeun. Biasa miwarang sakali deui. Mangga Kang. Nyuhunkeun kopi sareng gulana. Ngomong be hayang kopi gitu. Kalau meni capek bolak-balik. Ya. Mata nih gua. Nyen sorangan. Kesel bolak-balik. Nye, akang mulang mau babaturan gawe. Cik Nyai ge, ari mau babaturan, ngomong heula ka Nyai. Amih Nyai bisa ganti baju, bisa dandan heula. Mana Kang babaturan anak? Oh, wah Nye. Oh, berarti selama iya Nyai dangdan teh keur baturnya lain keur salaki. Kang, Nyai teh dangdan nutupan kekurangan Akang. Jadi, lamun Nyai geulis cek batur teh, Akang bisa ngurus pamajikan. Cek atuh sing bijaksana jadi pamajikan.
Kadungan ngejo-ngejo acan. Mak dan yang mereka telah udah nak. Nyeri Kang. Mata. Mata nih gue. Nyeri teu? Naon tuh? Nyeri Kang. Itu gitu. Yuk. Gimana tuh lah? Lah aya bae asirek barang asakan ogenan ka mani. Kumaha ieu ngaluarkeun anak? Mana dia? Iya ya Kang, hese Kang. Ieu mah kudu kabengkelkeun. Keureut heula ieu. Hmm. Tuluy diculan ieu, tuluy dilaskeun deui. Kudu ka bengkel ieu mah. Oh, jeung atuh Kang bawa ke bengkel Kang. Duitna atuh. Karena 100 ge mah himeureun. keur balanja ieu Kang. Nah, daripada hese masak. Ujung atuh. Ya, Kang Kang, ya geus. nya. Ya, Di mana Kang alasna Kang? eta. Geuning teu cirinya euy mah rapih. Bedu, nyong itu mah tukang las senior. Siga nu urutna bae langsung. Heeh Kang. Jeung udah masak? Ya Kang. Mata. Mata nih gue, Pak. Ya, ya tinggal di dia nya. Wah, Akang geuning loba duitna. Ya, nya tuh. Duit di mana Kang? Awal mah sok loba tanya. Buka proyek Akang. Nggak selalu loba tanya. Ya, cuang dibagi nya. Ya Kang. Nyai 100, Akang 100. Ya. Heeh. Nyai 100, Akang 100. Mata. Nyai 100, Akang 100. Nyai 100, Akang 100. Terus Akang rek danglan motor ku si Jagur bodoh. Ikan apa yang suka ke masjid? Kurame. Salah. Ikan paus. Paustad. Ikan apa yang suka karaoke? Ikan gabus. Salah. Ikan Bluetooth sudah aktif. Kang. Di gerak. Naon di? Ka dieu we sakedeung. Naon di? Lah ka dieu aya pi omongan. Penting. Takopina Kang. Aya naon di eta teh sasahari asarada teu geunah hate ieu. Lah ulah sok buruk sangka Kang. Nyai mah ngan saukur rek nanya. Nanya kumaha di? Terakhir urang ulin iraha Kang. Baheula lebaran. Tah, berarti geus rada lila nya Kang nya. Gila heeh. Tah, ayeuna tanggal sabaraha Kang? Ayeuna tanggal 30 Desember. Tah, berarti kumaha eta Kang? Kumaha teh kumaha sakedeung deui isuk tahun baru. Tah, eta masalahna Kang. Naon masalahna? Kapan urang lila ye geus teu ulin heuh Kang? Sakalinen tahun baru mah tuh Kang nyegah yang ulin kos batur Kang. Kumaha Kang? Ulin ju engko ka kebon ngalah suluh. Asik ka kebon Kang mah. Kan di atuh. Ka laut ka ditu ke Pangandaran Kang. Aya teh duitna Kang. Eueuh. Aing mah euy asup teh daek kapanggih lucuna di mana? Hewan apa yang suka dijadikan rokok? Eueuh hewan apa-apa. Udang. Udang garam. Disebut apa pisang yang masih panas? Pisang panas. Salah. Terus naon atuh? Hihang hoheng. Halo. Kang? Hmm? Naon bedana kota jeung di desa Kang? Hari kota mah rame, hari desa mah sepi. Salah Kang. Salah kumaha?
Ari di kota mah kudu kandal dompet, ari di desa mah kudu kandal ceuli, Kang. Oke Ji. Segala diomongkeun. Kang, ngonten yuk. Ide nyi lah. Nyai boga ide, Kang. Kan biasanya Nyai nu sok ambek ka Akang, ayeuna Akang ambek ka Nyai. Kan akang teu bisa ambek nyai mah. Lah, bisa, Kang. Ayo, bisa lah. Yuk, bisa lah. Ayo buru, Teu bisa gerak. bisa. Ayo, Kang. Nyai diuk, Akang nangtung, Akang nyarekan Nyai. Kumaha nyarekan anak? Bebas, Kang. Arek nyarekan ku kumaha ge. Siap? Sok. Siap, Kang. Action. Yo nyi, sebenarnya mah akang teh geus hoream hirup jeung nyai, segala diatur ku nyai. Segala titah manggawe mah, ulah anu mah. Kada ngalasuluh oge kudu ngalasuluh mah. Oke. Naon segala-gala ge segala dicarekan. Ulah kada hayang istirahat sakedeung gen kudu dicarekan bae. Ngonten nih. Alah, konten-konten kumaha? Segala dicarekan naon oge. Ari Akang curhat apa ngonten di? Cenah cina ambak.